Nyai galis iraha tuakan teh hayang pagi dikira galis dua Windarni wah hati kemang soca mustikakan di pawenangan disiksa diperwasa talung keneh kaulan mayunan prajurit ribuan di batar nandangan larang tunggara hati seperti kieu kajeun teh kaulan dicabut umur di batar hati nu kieu parahna da sidik sok sanajan loba gantina moal cara ayeuna Dewi Windarni bojo akang geuli pakunya gelok jelema teh heeh kudu diruqyah jelema kieu heeh kurang saeunan naon eta jelema kurang pagundan saeunan ka eta naon sih eta ingat diam nah si eta kadung teu dicang-cang hati ku kaula kitu we piomongeun Nyai gelis nyarita ka akang gelis hayang naon Nyai kadene nyarita teu sieta si kurang ajar deh kita capekkeun pisan kelakuan ka kuping Nyai bisa nyarita karasan kaula teh alhamdulillah biasa nyarios tadi mah kaula teh nu ngabekem da biasa nyarios kitu Nyai iya hasil tatapa puasa akan anu hati geus hasil ayeuna dikeresakeun bisa ayeuna aya leuwihna Nyai bisa ngobrol jeung akang bagja nu taya papadana engkan bogoh eke kabogoh eke lahir batin luar biasa engkang ya nuhun Nyai Windarni laras kaula nuhun dupingkan teh sahajenana piraku hilali piraku hilang akan teh apan Bandung Banawasa aduh atuh nuhun Bandung Jakarta Bandung Banawasa punten kaula nuhun aya manawi teh bade ka Jakarta Jakarta Nyai hayang naon geura balaka ka Kang gelis aduh atur nuhun Kang geuning horeng si akang teh geuning meuni rek borang bere ka Nyai nuhun luar biasa Kang kaula teh memang aya kahayang ngocan laksana ti kapungkur dugi ka ayeuna margi kaula teh dijingir batu ajan sireum anu sok papaliwat sireum hateu sireum merah yang sajabina lukut-lukut dan sebagainya juput riut juga menyertai ya sok balaka hayang naon Kak kaula teh aya kahayang hijing Kang hayang naon kaula teh hayang udud hayang udud jeung hayang panggentikeun sok teh goblok sih setan monyet naon eta
Eta aku biruleun. Ku aing diantep sate ameh mere hampura kasia bisi kapa aing da datang di kadingan hati secara fajr. Hah? Goblok sia. Aduh. Nganu ipan koy. Cilaka poe lu. Aduh cilaka. Sia. Disusul koy ngabecit aku diberi modal koy.